Eja waktos aya hiji pasapon istri sok sasapu di masjid ya dina hiji waktos da jalmi-jalmi alim teu apaleun ngantunkeun Kangjeng Rasul teu ditembong-tembong da jalmi alit dari urang we jalmi alit mah nya tara uningan mun ngantunkeun teh ujug-ujug dikubur we teu apal eta jalmi istri pasapon teh sok sasapu di halaman masjid dikersakeun ngantunkeun kacarioskeun eta istri teh ngantunkeun nu biasa sasapo Kangjeng Rasul ninggal ari si emak ka mana tar katinggal cek sahabat tos ngantunkeun ya Rasulullah nah teu bebeja heula tah nami Kangjeng Rasul kumaha ngahargaan jalmi anu tukang sasapu ge ageng pahala Allah Subhanahu wa taala tukang beberes masjid cantang tuh jalmi nu ibadah mah ditarima ku Gusti Allah tapi nu beberes masjid sabaraha hiji jalmi nu salat di dieu eta ladang nu beberes masjid eta teh harukana ageng aya jalmi anu bangga sasapu di masjid teu aya biasa-biasa geus beberes masjid teu ngarasa bangga tapi ari nu salat mah Allahu Akbar ngarasa bangga geus salat nu maca Quran mah ngarasa bangga anu beberesna mah asa teu biasa-biasa we asa teu ibadah padahal ibadah ageung eta teh nu dianggap sepele kurang padahal eta nu bakal nyalametkeun naon wae urang anu mah ibadah anu sosial eta teh lamun diniatan ibadah janten pahala da teu aya nu teu janten pahala ibadah ritual ibadah sosial ibadah ritual teh eta teh kedah ngajantenkeun ibadah sosial oge kedah jadi ibadah ritual gitu nya jadi ibadah teh lain salat lain puasa hukum bageur ka tatangga silaturahmi eta teh ibadah sami sosial diniatan teh aya jalmi getol ka masjid getol ka pangaosan masyarakat ngarasa bangga jadi ahli majelis taklim eta jeung tatanggana mah kalah ngagoreng-goreng ka tatangga tiap tatangga teh mun teu sarua jeung manehna musyrik sia kabelah dina bid'ah nya teh nah ahli pangaosan saya sok ka musyrik-musyrikeun